Oke, jadi si Mang Yopi pernah ngobrol jeung saya di Cileunyi. Mang mun hayang panggih jeung KDM ayu jeung saya gitu. Anteur cenah. Nah, cai ka pejabat kudu janjian heula atuh dah. Ewan onrol gue. Lanjut Mang, jadi kumaha rencana ka KDM ya menarik ya. Kan harita keur zaman saya ketemu jeung Mensesko. Menteri Sekretaris Koperasi. Tadi kan Mamang nerangkeun kieu teh ka menteri ya. Kumaha respon menterina orang mah lebih tertarik ka eta apa kan nerangkeun eta lain ka menteri. Halus berarti respon. Halus respon. Tapi teu kajadian. Tapi kieu tadi urang rek asup ka dieu ya mah menarikna ya. Dari kekecewaan Mamang geus ngobrol jeung menteri tadina berharapnya kan respon geus halus tapi kan actionna eueuh. Ayeuna ujug-ujug hayang panggih jeung KDM sementara KDM lain menteri KDM mah dihandapna menteri. Nya bae kajeun. Ya naon we gitu erek beungeut KDM mah bisa gitu. Tah ieu nu erek dijagokeun ku si Mang Yopi lamun panggih jeung KDM. Bengkel. Oke guys, alhamdulillah untung aya tukang tahu anjir. Ya, Jadi bisa dahar. lain. Oh, lain. Bayangkeun lamun tukang tahu eueuh anjir bang ngacapruk we anjir sona eueuh anjir. Jadi guys, bieu urang salah nyolokeun anjir. Jadi gambar aya sora eueuh nya. Untung ieu mah jadi mulai deui lah diulang lah ieu mah. Jadi alhamdulillah kadongkapan Mang Yopi gitu pupuh di Cileunyi gitu sareng Kang naon tadi Kang? Kang Suherman di Taman Sari gitu ngopi nah gitu ya di sisi jalan Mang Yopi itu jadi jadi wayahna anu ngaliwat anu ngobrol gitu. Tapi nya urang kabantu ku ieu. Umik lah. Temen pinggir jalan banget kan eta leuwih gandeng deui. Manehna teh kamari meuli mik anu 200-an. Lumayan lah. Oh ini nu 1,5 juta rada dominan we. Jadi ya insyaallah aman tetap gitu. Gitu. Jadi tapi tadi Mang Yopi saya ke sare hudang datang ujug-ujug ngadongengkeun KDM eta urang kan reuas atuh siga kamari batuan urang si Odeng ka dieu pas konten ngobrolkeun Ron Langga tapi halus gara-gara ngomongkeun jelema terkenal urangnya. Lah orang jadi pasang we ieu gitu tertarik urang. Tah eta kumaha ya tadi KDM heula we aing ulang lah. Nya caritana teh jadi kieu. Geus lila nya geus lila boga paniatan hayang panggih jeung KDM. Kunaon nya saya teh loba barang jieun nya. Leungeun teh tedek cicing ieu teh. Nya loba barang jieun produk anu cek pangrasa mah si produk teh layak lah nya menurut penilaian baturannya rekan-rekan gitu layak lah dipintonkeun ka KDM yang hasil produk nonnya budaya lah nya budaya Kulantaran produk anu ku saya dijieun teh produk anu istilahna henteu umum jeung batu. Ya. Asup kategori unik oge nya. Unik. Nah, gitu kan ari saya mah biasa-biasa we nya. Panggih jeung kaleng jadikeun naon, panggihkeun jadikeun naon. Iyalah pokoknya salah satu contoh hasil karya Mang Yopi gitu kan. Ieu teh padudan bahasa Indonesiana naon? Nya pahit wae. Hah? Pahit. Oh, padudan sarua. Indonesiana padudan.
Iya. Paroko atau umum nama once. Ya. Si Mang Yopi ngarti, Mang Yopi mah kau orang nerangkeun tapi orang poho deui ieu naon gitu nya Mang nya. Ieu naon Mang? Ya ieu naon Mang? Eta teh ngaranna saeng. Hah? Saengna. Seng. Heeh, saeng. Bahanna. Oh, bahanna burel. Aya Burel. Aya brayer, aya burel, ada aya macam-macam bahan mah nya aya Ini maksudnya yang anu eta mah burel. Burel. Iya, Nah, akrilik. Oh akrilik karena nama. Tapi ya mah dopnya beda jeung nu itu tuh. Ya. Gitu. Oh nu eta lain ieu nu eta akrilik anu eta mah kai. Kai ya. Kai. Kayu lah. Kan Kayu. beda kayuna beda kayu hideung nya, kayu eboni. Iya naon luhurna ieu. Eta burel sama. Tah ieu menang si Mang Yopi. Ieu salah satu oge katupel. Jadi aya dua jadi saya meuli ya teh kudut mayarna Tadi meuli tapi sabaraha bos aing jadi ya rada kokoh ya apa tuh tulang naon ya tah Ieu tanduk kuncal tuh ini tanduk kuncal kaluhurna berayer kaluhurna burel handapna burel make akrilik terus ieuna tanduk di jerona make tulang besi di jerona teh make rangka mun dia kosong jerona asa aya tempat sarua aya besian lain ini aya tempat wadah ieu dibuka eta mah poho aya nu nyieuna tuh ieu nya ieu aya buka kosong kosong aya wadah pelor lah yang gitu. Terus si deui aya da si Mang Yopi meureun ka dieu teu ngahajam mawa sampel kan nya rek ulin we gitu. Kan tadi Mamang mawa ieu kancing. Mana kancing. Tah ieu nu aya dijagokeun ku si Mang Yopi lamun panggih jeung KDM gitu kan. Ieu sebenarnya di nu kancing teh aya logoan ieu teh. Tah sugan ke jadi make logo itu mah Cimahi. Iya mah Cimahi. Nah, kayak logo Jawa Barat, logo Jabar ai ka ieu mah naon we gitu erek beungeut. KDM mah bisa gitu. Tah kancing gitu ini yang mau dijagoin lah ya buat brand inilah. Brand seragam daerah gitu. Betul, teman gitu. Leuwih cocok lamun dinu pangsi teh. Mun dinu kameja kumaha kan harus oge. Bisa oge nya asup nya. Baju koko asup bener. Kelebihanana kan ieu teh dijieunna teh tina waluh. Tah bahan bakuna waluh ieu teh. Tina waluh. Gitu naon bedana jeung tadi naon? Batok. Batok teu sama nya, tapi pan teu bisa digambaran. Aya asa aya mah gambaran batok da moal kaciri. Batok dari gambaran kumaha da moal kaciri. Iya, ngagebleng gitu. Urang pernah oge aya nu memang pangsi aya motifan gitu eta siga batok di gambaran siga. Motif kulit batokna aya coklat aya bodas gitu. Batok ngorapan aya nu bodas, aya guratan coklat gitu. Pan ieu mah gambar bener. Iya, atau mungkin karena itu geus umum lah mungkin ya. Inovasi lah. Inovasi bisanya gitu nya. Dasarna gelap di nu batok mah. Makan saang jadinya terang. Gitu. Oke, jadi si Mang Yopi pernah ngobrol jeung saya di Cileunyi. Mang mun hayang panggih jeung KDM ayu jeung saya gitu. Samaruknya beliau aku teh wow. Ya orang mah wow kasih hitungan sih itu mah teu atuh. Gitu mah. Bener. Anteur cenah. Nah cai ka pejabat kudu janjian heula atuh da. Ewan onro gue urang kira datengna teh ieu teh asli ya ka Subang bener. Aslinya an. Kanan Kang tadi kan Padepokan. Pakuan. Lemur Pakuan. Eta ngaran lembur atau lembur. Memang lembur beliau tuh di situ. Pernah kan itu Akang? Can hoyong gitu. Tapi dongengnya masih geus gitu. Ningali konten sama. Penggemar konten KDM nya. Gitu-gitu. Lanjut Mang. Jadi kumaha rencana KDM ya menarik ya. Iya, jadi ceritanya kieu lah. Saya nyieun produk-produk loba produk nanya di antaranya aya kancing, aya kacapi, aya gitar, terus di aya mangkok, aya tempat
teko, tasnya macam-macam nyieun tina waluh eta gitar teh di waluh ya ayalah gambarna bisa gitu kan. Nah nyieun produk-produk eta di mana di antarana produk unggulanna teh nyata kancing ya kunaon buat kancing kulantaran si kancing ieu teh ku saya diciptakeun ngarah bisa jadi kancing batik ya. Nah sementara Indonesia teh geus terkenal kan ya bahwa batik mah Indonesia banget gitu kan. Salila negara ieu aya batik mah aya kudu aya da memang identitasna nya geus citrana batik mah Indonesia. Nah salila ieu eueuh eta nu ngaran kancing batik teh eueuh. Batik teh dikancinganna teh ku kancing batok atau kancing plastik nya. Nah saya nyieun kancing anu bisa ngejar motif kain batik. Itu misalkan batikna kemang ros, kancingnya bisa kemang ros. Batikna uncal. Ya, batikna naon bisa dikejar kulantaran dijieun secara handmade. Khusus jang batiknya. Tapi jang logo-logo bangsa kedinasan mah urang kudu ngudag logo soalnya logo mah teu bisa ditulis leungeun. Kan kudu sarua kabeh gitu kan. Nah, seperti itu. Kan memang waluhna teh asa beda atau memang umum? Waluh kuku. Ya. Umum eta gampang dicarinya. Untuk gampang oge. Teu gampang. Nya. Oke. Da eueuh nu ngabudidayakeun. Waluh eta mah ayana nganukur nya di kuburan nya di wadah runta. Kumaha engke mun bener-bener ieu? Oh eta mah geus di ngabina. Saya di tahun 88 sebenarnya mah nyieun ieu teh nya. Tahun 1888 nyieun ieu teh. Itu kan tapi dah memang modal kawani jeung kahayangnya duitna oge gitu kan. Jadi nya tuluy we kieu kokojotan nya. Nah ini menang barang misalkan jadi kacapi jadi naon heuda udah gue cengeng cerengnya apa disangu nya tungtungna teh eta teh jual beli teh nya ngajual gitar kupuk meuli beas. Jadi memang lamun kan ieu bahan bakuna eta waluh eta terus aya nu ngorder berarti urang kudu jeung produksi tanaman oge da hesenyanganna meureun gitu oge. Emang bener nya jadi geus ti baheula cek gitu tahun 88 saya emang geus ngabudidayakeun kerja sama jeung petani. Tapi ayeuna mah eueuh kudu aya terus. Aya ayeuna teh. Aya terus berjalan kulantaran hiji mangsa lamun misalkan urang butuh sampaikeun ka kajadian si barang ieu kudu diproduksi gede. Ready. Lain barang gancang bahan baku anu gampang beli di warung. Jadi otomatis urang sorangan nu kudu nyiapkeun nya. Ayeuna misalkan sampaikan ka wah hebatna bisa ekspor. Lamun geus ekspor urang teu bisa nutupan permintaan rek kumaha. Jadi urang saya nyiapkeun heula bahan bakuna ieu. Saacan diproduksi dilepaskeun ka pasar, ku saya bahan bakuna disiapkeun heula. Sebanyak mungkin. Lain di otak mamang teh lamun produksi eta waluh we atawa aya nu lain misalnya ganas gitu henteu. Henteu. Waluh henteu, waluh. Fokus di waluh we. Kenapa? Atuh nyameureun teu aneh. Nyal kan bisa iya kan ieu mah karya mangulik di naon atuh teu jadi jati diri. Oh kan gitu aya kituan. Nya kituan. Nya misalkan saya jelas kudu jelas. Misalkan Yopi teh misalkannya produksi ieu ya siga misalkan peso teh di Kardin geus terkenal kan teh di Kardin mah peso nya alat-alat senjata jadi boga identitas gitu kan betul boga identitas nah misalkan saung ujo saung ujo lebih kanu kan iya kan awi perawian kan semua dari eta bahan bakuna gitu nya saung ujo melak misalkannya nyieun ganas gitu kan jadi naon atuh kan teh boga dia ningali bahan dinu waluh kukuk mah ka Yopi brandna teh gitu. Nah memang dinu ieu ge geus ada siganya. Jadi modal masih akan Ari punten nya lain ngabanding-bandingkeun lain. Oke. Jadi kieu. Saya mah nyieun kan harita keur zaman saya ketemu jeung Mensesko. Menteri Sekretaris Koperasi. Keur zaman naon ya tahun sabaraha? Tahun 2018 pas Covid.
zaman awal Jokowi jadi lain awal kita Jokowi nu kadua berarti ya 2018 periode saya kedua panggil jeung Sesmenko ngobrol gitu kan miru pameran panggih teh dihaja panggih ngahaja hayang panggih kos ayeuna hayang panggih saya dipanggil dipanggil diasupkeun ka caritana UMKM Jawa Barat terbaik. Oh iya iya. 30 UMKM terbaik Jawa Barat termasuk saya nu dipanggil. Oh ya, bari mah ibaratnya mah perwakilan lah gitunya dari ti kecamatan di mana? Di kabupaten. Ya kabupaten bener. Kabupatennya, perwakilan kabupaten Mang Yopi gitu. Sebetulnya eueuh kabupaten baheula jadi caritana individu GKN Gerakan Kewirausahaan Nasional Perwakilan eta gitu kan. Nah, geroan lah caritana ngobrol tina 30 UMKM teh tah si Pak Arif Rahman teh Sesmenkop teh cicing dina meja urang hantam we gitu kan. Minta difoto segala macam produk udah bawa ke Jakarta segala macam nah. Jadi tahun 28 celenge teu ka bagian kakurilingan. Itu kan jadi leila di tempat saya. Geus. Sampai kan nggak ngobrol gitu kan rencananya bagaimana visi dan misi tah saya teh boga rencana hayang nyieun kawasan wisata edukasi tanaman buah labu. Jadi ari ujo mah awi loba nu melak nya nyieun khusus angklung calung gitu kan nya ari saya mah kan mimiti tina melak ngabinihkeunna kumaha perbanyakan budidayana nya pemuliaanna segala macam ngawinkeun proses ti mimiti hulu sampai hilir. Nah itu kan nepikeun ka jadi asakan. Berarti kan mamang nerangkeun kieu teh ka menteri ya. Kumaha respon menterina orang mah lebih tertarik ka eta mah kan nerangkeun eta lain ka menteri. Halus berarti respon. Halus respon. Tapi teu kajadian. Tah eta. Tah problemna di mana? Nah, jadi kan di urang mah ya punten-punten ya. Mau tidak mau bukan non istilahna cerita bohong nya di urang mah. Geus loba teuing. Akhirnya saya juga diajak pameran haroream. Nya pameran ku provinsi gitu kan. Diajak pameran ku kabupaten, diajak pameran ka mana-mana oge saya geus lantaran dawuh tindak lanjut ngan ukur naon urang dijual. Jadi dijual yang kepentingan sorangan lah atau golongan. Nya jadi misalkan Yopi di Kabupaten Bandung gitu kan. Di kecamatan Yopi teh di desa tuh kan desa kecamatan kan. Tapi tindak lanjutnya kasih pelaku sendiri mah. Ya punten-punten. Tak ieu menarikna respon terhadap pelaku UMKM teh cek saya mengukur di jadwalku orang-orang yang berkepentingan mendapatkan jabatan atau apapun lahnya gitu. Termasuk saya menang dana BPUM harita Jokowi mere BPUM 2.150.000 mun teu salah nanya. Menang eta teh. Kabere urang. Kabere. Tiba-tiba di bulan Desember leungit. Leungit teh maksudna kumaha? Duit pemerintah. Karena dianggap nginjem. Dianggap nginjem. Dianggap saya mah teu kudu menang bantuan. Dianggap salah mere gitu. Salah mere gitu. Jadi ditarik deui padahal duit eta teh. Duit eta teh saya mah dibutuhkeun pisan. Ya, diputerkeun bener-bener diputerkeun. Nah, ke manghanyakalkeun kayaknya saya mah di pihak pemerintahan nya di pihak apakah bank penyalurnya harita saya menang di BRI tah. Kudu mah pan dikontrol ku BRI teh duit disalurkan ke mana ditinggali dikontrol bener tuh di penggunaanana penyerapanannya penyerapanannya kumaha dipergunakan ku si pelaku UMKM kan kontrol. Memang asa aneh mah asa karek ngadenge urang. Urang butuh tapi itu dikontrol jadi dianggap dianggap pasti layak gitu padahal urang mah sangat layak. Bari jeung duit geus dibikeun masalahna gitu. Lolobana naon si BPUM nah eta kan ku nu menang bantuan BPUM teh dipakai mayar motor lah, pakai mayar hutang, malah udah dipakai usaha. Batur mah kosna gitu. Urang mah memang bener dipakai usaha. Oh, anu tuh bener wae ieu, tara ditagih deui. Wah, caritana geus dibikeun di ieu. Leungit. Sedangkeun urang mah ngarepkeun harita. Bener-bener si dana eta dibutuhkeun. Tiba-tiba di bulan Desember leungit, dianggepkeun ka bank urangnya. Eta teh muter.
jual beli itu tuh ada putarannya tuh kurang masukkan ke Bank BRI nya nu mayar masukkan ke Bank BRI kurang cokot balanyakeun deui terus gitu muter eta tiba-tiba di bulan Desember leung man waduh cuk urang teh urang hanas urang geus nganyuk barang nya kenyataanana di bulan Desember tutup buku leung urang walawawu leung mayar keluar berenang duit mah kan mana gitu entrep lah ente ditarik deui ditarik ditarik sama pemerintahan ke BRI gitu akhirnya malah jadi malik hutang saya boga hutang 550.000 karena can lengkap kulantaran can pas jejeg 2 juta cairna bulanan tadi teh cairna bulanan mun teh salah bulan Juni apa bulan April berarti selisih apa bulan lah 3 bulanan gitu ya diputerkeun bulan Desember leungit oke udahlah eta mah lucu lah tapi geus we lah lucu memang eta mah ceritana eta mah sebetulnya mah telah nu sebut jangan urang aneh aya nu kieu konoha teh cenah tapi kieu tadi urang rek asup ka dieu ya mah menarikna ya dari kekecewaan mamang geus ngobrol jeung menteri tadina berharapnya kan respon geus alus tapi kan actionna eueuh ayeuna ujug-ujug hayang panggih jeung KDM sementara KDM lain menteri KDM mah dihandapna menteri nya bae kajeun dan nu peduli entong waka KDM teu aya naon ya ada keyakinan berarti kan yakin iya lain gitu ya beda gitu sanajan cek paribasana pangkat kepala desa nya lamun memang bener mainna support nya saya lamun tang kadinya da eta bapak urang bukan bapak aing gitu nya nah ayeuna erek menteri erek presiden oge buktina eueuh nya nah saya ningali ieu nu ngaran KDM bapak aing sigana bapak aing ieu gitu kan daek lah perhatian karena anu ku saya dijieun insyaallah nya ieu produk budaya nya produk anu eueuh jang ngangkat harkat martabat bangsa optimisnya panggih KDM saya optimis yang KDM pastilah responnya karena dia mah peduli terhadap budayanya ya betul sangat peduli gitu kan akhirnya saha nurek merhatikeun ti zaman baheula nikeun kaeun asara-rasaan ngalukur kitu we ditowelan dipake kitu we beda jeung bapak ieu nya beda benar saya harapan nya bisa panggih saya bisa ngobrol gitu cik saya bisa nyenu kieu nya ieu teh lain yang urang saya teh hayang muka lapangan kerja hayang ngabantuan jelema nu susah nya kabantuan anu kreatifna petani aku urang titah melaku lu jadi mah gitu lu jadi sekurang mah sebenarnya jelema nu boga kreatifnya anu boga ilmu lah bekal bakat gitu kan bisa kasalurkeun di kan kieu urangnya kaitanna jeung ya saya kapeung ngosok merhatikeun konten-konten KDM nya jadi posisina teh KDM nu nyampeurkeun saya can ningali konten anu si masyarakatna anu nyampeurkeun gitu terus dikontenkeun gitu kan hobi ngonten oge KDM teh kan dia potensial terus datang terus dikontenkeun saya can ningali kitu aya ge non nya kitu manehna meunang import di mana atau kumaha sampeurkeun mata tadi saya rada ngarengkog oge kumaha nya polana si Mang Yopi datang ka imahna apa bisa gitu tembus panggil terus dilayani gitu ya teh saya sebenarnya ada iya tadi teh mikir beda saya merasa beda dengan tadi kalau sebaliknya gitu ya lamun misalkan bicara kawenehan mah kawenehan lah nya bisa kawenehan bisa pola ge bisa mah bisa nya milik lah nya kan naon sih lamun misalkan saya nyobaan ikhtiar bagian ikhtiar urang lah eta namanya soal ternyata urang kudu make prosedur kadinya urang teu apal kan ayeuna lamun misalkan urang keur mah urang kieu nya terus urang ngarepkeun didatangan ku KDM bari jeung urangna teh nyumput bari jeung urangna henteu muka gitu kan nya artinya sareng bohong itu kan atuh bukit jauh gitu kan keur mah meureunnan urang mah eueuh jalur milik kawenehan meureunnya misalkan urang mah teu kawenehan da ti baheula urang teh di tahun 88 nah urang teu kawenehan wae panggih jeung jelema nu daegang modalan kan itu nya tah salah satu motivasi saya pada akhirnya
dikontenkeun ieu. Misalnya kayak di posting suka di jualan KDM kan ya. Amin. Tah leuwih alus deui. Pola lah ieu. Leuwih alus deui memang aya video Kang Yopi. Tadi aya di ieu mah nya beberapa video Kang Yopi keur di workshop gitu. Nya. Ayeuna workshop aya keneh eta pertanyaanna aya. Jeung milu ka batur ge can boga workshop sorangan. Can boga sorangan. Cita-cita mah aya hayang. Lain workshop unggul cek saya mah hayang nyieun salah sahiji kawasan wisata edukasi. Jadi mimiti melak cek sagenya papelakanna siga kumaha, ngurusna siga kumaha, nya engke hasil panenna bakal dijieun naon wae. Nya sumber daya manusiana nu nyieun ieu macam-macam kan produkna saya nyieun aya 25 item nya. Dipikeun ka kulinerna. Nya da si kuku kita bisa didahar. Saya sorry-nya mang urang ieu mah bae di ieu apa perlu diposting atau tidak urang aya kieu aya mikir kieu mah. Mang Yotpi teh jang saya mah untuk di Bandung Timurnya misalnya minimalnya kades hari wawuh, kades Edi Juarsa wawuh, teuing hadian wawuh teu? Wawuh baturan kuliah pamajikan. Baturan kuliah pamajikan. Tah ieu mah nya nu nyanggut aing padahal wawuh tah. Manehna kan butuh kuduna nu potensial kieu teh cek logika urang nya ieu mah sebagai masyarakat gitu. Ini lebar gitu. Padahal manehna ge butuh ya jang brand desa manehna ge. Teu ngarti. Harita keur saya digeroan ku bupati. Apan raribut jadi omong. Nya. Heuh ayeuna barang saya aya di kementerian geus nyahoeun ditelepon kakak Jawa Barat. Di Jawa Barat aya nu ngaran UMKM ngaranna Yopi. Ieu barangna geus aya di kementerian ribut. Di provinsi neangan ka kabupaten ngaran Yopi. Aya UMKM nu ngaran Yopi. Tidak tercatat. Dan memang orang teu kikituan. Oke. Orang main di Instagram. Baik keneh tapi kan secara personal. Mamang teh wawuh geus ngobrol langsung kieu jeung kades-kades eta teh gitu. Iya. Tah begitu ti kabupaten datang ke kecamatan kakara. Ribut yo. Ribut, wah Yopi, orang Cileunyi, Cimekar, hebat, wah hebat Cimekar. Kan gitu. Tapi kan selesai di situ. Henteu ngalaleungit kades Iwan halus, masih kene halus kades Iwan. Milu mantuan harita saya keur nyieun. Sempat. Nyieun kacapi. Saya erek lomba ka Jakarta. Nya miluan lomba kreasi lah Jakarta. Asup Jakarta. Terus di provinsi ya kades Iwan memfasilitasi atau milu ngamodalan lah. Iya, saya minta Panji bantuan ya saya rek nyieun produk jang pameran, jang lomba. Gitu kan. Bantuan Kang Priyogi sabaraha dibere di bantuan. Urang masih kena salut kades ieu. Halus kades ieu. Saya masih bisa diajak ngobrol. Ya masih kena bisa diajak ngobrol, tapi kan balik deui. Digugurkeun di Jakarta. Kan di dinyana saya nulis tadi na Instagram. Jadi si produk teh kudu alami, kudu natural, kudu itu, kudu ieu. Nah, ari nu meunang mebel, anu meunang nu kararitu. Tapi kan target Mang Yopi mah lain sebagai juara lain kan? Lain. Urang mah butuhna kieu bawa karya. Urang mah bicarana karya anak bangsa anu bisa ngangkat deposit negara, ya nu nambahan bisa nambahan deposit negara. Citra bangsa, sumber daya manusia, bahkan urang arek diregenerasikeun kan urang teh hayangna teh cita-citana niatna teh kan begitu dina lomba gugur urang teu asup. Ya, anu meunang malahan produk-produk anu gampang beli di pasar. Nyeun mebel tinggal meuli kai nya, nyeun ieu ngadesain unggul nya. Sedengkeun urang mah ngutek kumaha carana ieu si bahan baku anu teu diperhatikeun nya. Responna terhadap kukuk teh jelema teh diparikeun nya. Tah ku urang diangkat jadi bahan produk anu bernilai jual gitu kan. Asli. Mana geus urang geus gitu mana meunang henteu digugurkeun akhirna kan ya ada si Iwan ge meureunnya merasa anjing ya we.
Gitu. kan Jadi lemah. Gitu. Padahal misalkan respon ayeuna milu deui, saya Jawa Barat milu deui. Begitu breng cek Jawa Barat, layana ieu barang. Geus pasti menang. Da layana nu lomba cipta nya anu gurah inovasi lomba cipta. Geus layana soalna wun asup. Nya urangan nyan kancing jeung kacapi diasupkeun ieu bakal menang. Ternyata naon dibatalkeun. Dibatalkeun karena Covid hari itu. Covid karena pernah eta mah. Pernah dibatalkeun, tapi begitu saya ningali deui lomba-lomba lain di dinas lain berjalan kan aneh. Gitu. Saya siga nu geus we berencana pura-pura berjalan tiba-tiba digugurkeun. Alasanna karena Covid, tapi padahal saya ngelihat oge nya lomba-lomba karya anu di dinas-dinas lain berjalan biasa terus sampai ke kan gitu. Tapi sampai kan saya pernah didatangkan ku RCTI, ku Metro nya, ku Antv saya diusir. Nah diusir lah. Anjir eta kan yang ngabrand urang. Sebenarnya mun misalkan kitu mah nya ngangkat urang daripada channel ieu teh jelas. Tapi naon? Urang ditanyieun kontennya di urang produksi, kumanehna dijual ke perusahaan TV. Urang polos gitu. Urang kudu ngaruksak barang. Dijieun cantang tuh dibalik. Jadi waktu urang kapiceun bahan baku urang anu keur dipake contoh. Tapi kan tadi lamun urang promosi mah beda. Nya, beda. Lamun tas saya mah terus ngalamun. Fakta. Yang maksudnya perbandingan iki lamun teh lain keur ngalamun. Lamun mamang teh perusahaan Aqua misalnya hayang asup ka Trans TV kan meureun bayarna sabaraha 10 juta. Kan saya mah teu mikir kadinya. Yang real. Saya mah suka orang nu real. Kan eta ge real mamang, aing ngorbankeun ieu barang sakieu mah jangan branding urang teh masalah gitu. Jangan bakal anu meuli mah cantang tuh nganu keur ngabranding kan. Pan sarua model datang ayeuna ka KDM bagian tiar. Bener, tapi kan real nyata. KDM mah nulungan bapak aing mah. Bapak aing nulungan. Nulungan, bener. Bisa jadi program kan. Ayeuna nu geus jelas manehna menang duit ya urang henteu. Hiji nya eta muka dua mimilikan lamun aya nu nyantol atau ieu. Mending keneh mun rek masuk bantuan urang nya modalan urang ku urang dijieun, ku urang didagangkeun geus jadi duit Pak. Nyata eta mah. Dan market mah geus terbuka, Bali geus menta 3 galerinya, aya galeri Prancis, aya galeri Kashmir, jeung barali orang Bali sorangan. Geus menta barang. Urang mun rek mah atuh sok bantuan. Nya urang juga hayu deal-dealan jeung urang rek seberapa persen masalah. Ari manehna ngajual konten manehna untung tuluy urang celenggeuh mah aing ngadaguana naik kieu nya siga peucang. Siga peucang. So, rek nanaonan, saya geus capek di kitu-kitu geus capek. Jadi pameran saya geus capek dijual lu. Dagangkeun urang nyiapkeun mobilna, urang nyieun barangna nya. Geus kitu udah dagoannya ku urang di dinya celenggeuh kieu. Dahar teu dibere. Kudu ngamodal sorangan. Ongkos mobil ngangkut barang urang kudu sorangan. Barang cantang tuh payu. Anu alus ngaran eta. Stan misalkan Kabupaten Bandung atau misalkan stan Cileunyi ngaran eta nu alus urangna celenggeuh teu bisa nanaon urang geus capek kitu lah tah ayeuna mun mamang geus capeknya mamang ayeuna hayangna naon anjir aing gini loba duit wae teh mamang ayeuna hayangna naon sebenarnya kan datang ka dieu teh aing geus capek mah hayangna aing kudu beak mang ieu mah jadi urang mentanya kopi ieu ngopi ieu bae tewak bae gas. Ih, kumaha cara mukana ieu? Siga saeutik tapi itu dieu nya. Sampurna euy, kudu disampurnakeun ieu mah. Saya mah ningali peluang naon ayeuna ningali peluang bahwa memang bapak aing memang perhatian. Yes, benar. Sugan di ikhtiaran mah pareum. Anjing. Kala, nu pareum manana ieu? Ya, bae Oh iya mah jalan mah aman ieu mah. Ieu tah nu paling ieu. Bari itu nu lemah. Oke. Lanjut aman.
bagian tina ikhtiar sugan nya hari kurang na ikhtiar nyamperkeun ka ditu mah gitu kan. Ya. Sugane gitu kan. Pada sana tidak menunggu bola lah. Saya masih kan yakin buleudnya insya Allah lah respon. Komo misalkan KDM jelema ka nu boga kahayang, boga tujuan hirup, itu kan pasti ngabantuan. Lain berarti rek pentas saya minimal kieu we. Tah ieu abdi urang Bandung nyieun kancing. Mang bari dibawa atuh ieu na. Sampelna atuh nya. Da ieu ge barangna aya di Bank Jabar. Kayak dibawa ka dieu. Mungkin rek dibawa. Barangna cokot di Bank Jabar. Dan tidak ada kelanjutan di Bank Jabar ge disimpan nganu kerjaan. Kurna urang kudu boga masterna di imah. Nya. Pan kitu. Ica galuh teh mah nyieun barang jadi aya nu nawar balikeun beas kan gitu Ica galuh gitu. Tah nya geus jadi budaya lah. Tapi budaya manusia-manusia nu model tiga urang nu leutiknya. Kira poho deui umurna sabaraha umur? Wah, ABG abdi mah. Ya kan kaitannya jeung semangat ya. Iya, ABG. Sabaraha? Abdi bade 60. Berarti 58, 58 ya, sakituan. Ya, akang hebrang Kang? Di bagian lah. Deket di urang ieu mah. Kang aya tambahan Kang ieu Kang, tambahan Kang samene. Ya ieu mah bagian dari ikhtiar tadi Kang Yopi tadi. Akang bade ngantir. Bade ngantir abdi. Oh gitu. Abdi sebagai penggemar oge sih nya. Support Kang Yopi. Support karena kerajinan nu Kang Yopi di produk itu kaanggo ge ku abdi. Iya. Kaanggo ku abdi namunna udah tidak ada salahnya lah saya mendampingi di sana. Ya meureun maturan ngobrol lah meureun penting Kang Yopi di ditu. Bener kumaha. Saminggu ieu teh jeung urang grebeg. Aya di ditu mah kumahana kayak panginten aya komunikasi anu aya kacaketan sareng KDM atanapi ya naon Kangnya ieu naon teh perjalanan anak gitu. Mudah-mudahan si KDX si bake pokoknya waktuna aya nya mainnya sadia gitu nyadiakeun jang ieu lah. Gitu Bang Yopi potensial. Biasa ngobrol. Gitu. Ka payuna mah panginten da Bapak aing anu nantukeun nama pangintennya di soal ieu Kang Yopi bade disupport. Atanapi urang dilestarikeun atanapi kumaha naon itu ieu. Nah, bieu terang gitu kan. Teu apa, masalahna urangnya kan teu apa nu bayangan nu aya di bayangan urang mah kan nu model-model urang atau Mang Yopi kieu hayang panggih KDM teh kan masih loba nya Kang nya. Tapi KDM saya punya keyakinan. KDM mah jauhnya pemikiran anak. Mungkin apa yang di ku Kang Yopi ieu diproduksi teh ajeuna mah tos kamana lahnya bayangan anak anu istilah mah nu ceuk urang potensina naon wae di ieu lah nya dibantu kok ieu nu potensial bisa produktif nya gitu. Bahkan bisa ngangkat Jabar malah gitu manya gitu nya cek logik otak urang mah gitu nya. Dan memang eta tujuanana. Ya langkung ieu lah KDM mah wawasanana langkung-langkung ti urang begitu untuk jelas payuna wawasan jaringan segala yang udah mulai dipromosikan jadi calon RI 1 iya itu lamun Prabowo teh nyalon deui mah gitu rada geser settingnya ya guys Mang Yopi ya teh lagi rada tambahan soal tadi Mang Yopi urang teh resep oge ngonten tadi kan gitu ya cuman nu nyepeng kamera cenah sebenarnya eta kurang euy alasanna karena ayeuna loba nu sorangan bisa Kang eta naon teh make ieu perlu orang teu perlu orang aya baturan barisa jaradi sebenarnya meureunnan cek teorina mah kitu nya cek gampang sorangan oge betul ga kudu ka kamera betul ga aya nu bisa tah saya mah teu bisa Iya, ayam hari. ya nuju ngonten
Mah, kelak keur ngonten simpen we lah. Jeung aya iklan deui. Nuhun, Pak. Keur video tuh. Dah. Ya Jadi seni. mun misalkan batur mah bisa. Mun baheula mah saya model bieu teh, ieu kumaha ayeuna mah aya leuwih ieu. Teu aing teh ngamuk mah teh da sieun kakolot. Kan stres gitu. Aduh euy dianggap gagal gitu kan. Tapi tenanan bagus. Nya ayeuna mah udah mulai lumrah sih ayeuna mah jadi malah Nggak boleh kehidupan lah. jadi konsepnya tuh udah konsep jadi geus familiar model konten-konten gitu. Familiar. Kumaha Kang tadi teh? Ya jadi gitu. Meureunna teori nama gitu. Ya, batur ge loba anu bisa konten sorangan nya, make kamera sorangan gitu kan. Artinya maranena siap untuk konten. Nya, apalagi ya kayaknya sorry tambahan konsepnya teh mamang tadi dibaca ku saya konsepnya live-nya live tinggal HP make stang ya kan lebih ke produk tadi ya itu teu kudu ditodong kurang kieu bener cek teorina gitu karena apa niatna jelema rek nyieun konten ya sedangkan saya mah lain kontainer urang mah nuku abi terang ya cara kerja Kang Yopi upami tos damel fokus ari konten makan setik ningali monitor terus hawain masuk ya berarti itu kudu collab jeung ieu nya itu bisa benar nya kadang-kadang misalkan jojo gep we kana barang niat mah heuh misalkan heurek nyeun film gitu kan ada konten gitu kan niat mah gitu tapi begitu geus kakara sadar barang geus setengah jadi pan tadi teh rek konten gitu kan liwat sing mang ieu kieu urang mah kieu we nya sering gitu lamun mamang ayeuna geus on deui teh jujur geus on deui teh atawa workshopna aya weuh gitu terus lamun butuh workshopna siga kumaha gitu ya mung can beak ye gitu kan urang teh di nu karung aya kana teh gitu karung adu aing geus bingung nuna deui aing sing puguh ya teh aya workshop aing di Cimahi hoream jauh nya Kang kudu ka ditu ngingking kan benerna kumaha kan salila ieu teh saya teh pipinahan atau tah eta Cimahi lah Cileunyi tadi Lembang lah nya tuluy Pangalengan lah itu kulantaran memang teu bogana naon saya mah tiba heula ti mimiti nyieun produk tahun fokusnya fokusnya bener-bener ninggalkeun segala rupa tahun 2013 nyieun produk teu bogana naon boga duit 10.000 meuli peso cutter ya tina peso cutter dijieun padudan padudan dijual menang duit rada lebih gede pasan deui da memang ameureunan resep manehna nya pasan deui nepikeun ka gede nepikeun ka bisa meuli bor bisa meuli nu karar itu para jadi memang jauh-jauh ka tempat berarti eueuh lah eueuh anu memang ieu workshop saya anu memang seumur hidup lah istilahnya nu urang ieu workshop urang teh ieu gitu kan berarti ka KDM teh meureun kadinya arahna meureun urang hayang boga workshop gitu kan nya di antaranya mungkin sugan-sugan ku KDM difasilitasi iya saya mah harapan geus diurang cicing tadi geus di ya ngai mah sila we di dinya aduh eta harapan saya Bapak aing saya harapan saya gitu jadi aya nu peduli lah nya jelema nu peduli tentang ieu siopi teh kieu nya meureunnan kasebutna cek batur boga pangabisa loba pangabisa asli tapi saha gitu kan jadi adug-adugan tiba heula gitu ya sedangkan dunia nu lain ku saya geus ditinggalkeun nya saya pernah di kontraktor pernah itu pernah geus ku saya geus ditinggalkeun geus nya kulantaran geus nya geus kolot meureun nya saya geus kolot mah jualan online kapikir teh jualan secara tadi kan lebih kan sarua jeung konten jadi mama fokus ke produksi we gitu ya ka fokus ka berkarya lah tugas deui lah kudu aya tim lah nya ieu bagian penjualan sih ieu
gitu. Ya, sebenarnya saya ge aya kahayang misalkan ngajual di Shopee-nya di mana gitu kan ya. Aya kahayang aja. Tapi kan ge balik di pertanyaan, mana ngadagangkeun barangna aya eueuh. Kan sisa stok 2 siki kan bisa, Mang, teu kudu loba. Nya, Hiji ge bisa, hiji yo. Nya, engkena pan lamun hiji 2 teh urang teh kudu dipake maraban budak. Leungit deui. Ya. Oh kudu, berarti kudu kuantiti kudu. Iya udah bisa. Salila dapur saya di Sada nya borang anger asup ka dinya. Urang nyeun peso, misalkan saya bikin peso jual misalkan aya 500.000, aya 700.000, aya 1 juta. Anger asup ka dapur teu balik deui modal. Da kebutuhan jeung dapur gitu. Nah, kan saya berharapnya naon modal anu bener ya. Anu lain sekalian jual, ya bisa buka duit misalkan 200.000, pakai modal, begitu jadinya dicokot deui. Oke. Gitu kan. Tapi lamun misalkan dapurna geus jempling ya nya, tah saya produksi ngajualan di tang-tang ku batur ge hayu, gitu kan. Tinggal berbicarana meureun hayu DP nya, hayu kumaha gitu kan. Bisa gitu. Ayeuna lamun misalkan urang minta duit ka batur, minta DP, dar kauntunganna atau misalkan modalna asup ka dapur itu kecelakaan diomong. Ya, kan bangkar. Gitu. Nah, itulah kondisi. Mudah-mudahan lah ya KDM bisa ngarangkul karena si Mang Yopi benar-benar yes ajang sayang. Da gedena mah nya. Karyana ka dituna mah saya mah hayang bisa naon muka lapangan kerja. Ya. Boga ilmu teh nurunkeun ilmu ongko ka ya. Barang keren lah pokoknya mah salah satu contoh kayak loba deui nu lainna. Iya kan gitu. Katepel deui wae. Tulang. Gitu si Mang Yopi teh hanya ka teu beunghar-beunghar aing Di Benghar. Kang baturan abi ge ieu aya hiji deui nu model Mang Yopi, cuman duniana fotografernya. Oh. Ting curiga idealis, idealis teh ga baturan urang teh jararago gitu tapi termasuk urang mah saya pikir. Jadi saya benghar apa idealis gitu mah. Cuk saya mah Lain-lain karena idealis lain. Ya bisa jadi idealis, tapi saya kan lain-lain ke idealis arahna. Kemana nih? Tapi saya mah arahna ke rezeki ke milik. Aturan Tuhan. Saya mah aturan Tuhan cek Allah perjalanan nya. Cek Allah tuh menang ulah gitu kan. Lain idealis, saya bisa wae saya kok lamun misalkan saya cerita tanya tah ieu pas wae. Saya ngajual pipa sabaraha. Nya layak dijual sabaraha. Kadang-kadang misalkan modal 500.000, 100.000 ge dijual ku saya. Gitu. Lamun misalkan idealis saya mau ngajual 500.000 atuh modal misalkan modal 500.000 nya kurang udah dijual 700 1 juta. Tapi henteu modal 500.000 bisa dijual 100.000. Apakah idealis? Kan lain idealis. Lebih KBU eta mah. Mungkin bisa jadi lebih KBU atau misalkan rasanya eta kumaha maneh we lah gitu nya. Saya rasanya misalkan asok bingung ngahargakeun nya. Sigana jelema teh respeun. Beukeun. Nyaheun kana barang urang gitu kan, daek ngarawatnya itulah bikeun. Damena sanggup ngarawat barang urang gitu kan. Seperti itu. Lamun misalkan bicara non finansial mah jauh, jarang lah. Kalau Mang Yopi orang jadi ya mengganggu mata aku nih. Ieu naon namina? Ya gelang burel lah. Gelang burel. Ieu ya gelang sama burel. Burel oge. Ieu bahar. Ieu produksi Mang Yopi atawa ieu kan baturan mah malah di Jembrung jualan nu kararieu mah. Iya. Hah? Tak hayang make we. Lain maksudna lain hayang make. Nah, teu produksi oge nu kararieu atau engke mah bisa wae. Bisa. Atau kurang menjual atau gimana? Baturan teh kaitanna jeung nu kieu nya jeung batu ali tah kos urang kieu. Umum ieu mah batur ge bisa nyieun. Bae atuh umum ge cuan mah. Nya jadi tungtungna urang udah gudag duit. Panaena urang?
Udah duit. Memang, ya, memang orang butuh duit. Di kumah-kumah saya butuh duit. Tapi itu kabina-bina teuing. Gitu. Anu intina saya mah hayang bisa cek saya nyieun produk anu memang batur teu nyieun hiji. Itu berarti unsur idealisna aya nya. Nah, Kang aya kitu nya. Teu yang penting cuan gitu. Nya lebih ke jati diri lah ini dia. Saya mah bicarana ke jati diri saha si Yopi sebenarnya boga branding gitu kan. Nah, aya gitu lah. Sanajan cek paribasana hiji mangsa si Yopi dikubur. Nya si Yopi dikubur aya nilean. Aya tetap ngaran si Yopi aya. Eta teh rada-rada eta. Siga John Lennon, apakah John Lennon idealis? Henteu. John Lennon geus paeh laguna mah didengekeun tuluy. Nya. Soekarno geus paeh tetep we proklamator. Apakah bicara idealis? Kan henteu eta mah guratan Tuhan. Legasi yang ninggalkeun eta nya nilai lah. Eta misalkan saya disebut idealis, henteu idealis. Ya minimal ke mun maot urang inget ieu mah Mang Yopi ya. Tah. Nya minimal jeung ieu tah. Ayeuna misalkan hiji mangsa urang paeh dan nu nyieun kukuk mah si Yopi. Ya asma kan simpel Kang nya. Ieu tinggal make ieu sok aya nya digrafir. Naon gitu. Bupati, KDM. Ulah nepikeun ka jadi leungit. Souvenir bisa. Ulah nepikeun ka jadi. Cing saha anu nyieun batik? Leungit pan. Benar. Nu mimiti nyieun batik nyiptakeun batik penciptaannya. Leungit eueuh. Tah saya mah hayang anu nyieun kancing kukuk teh aya. Wes. Ngaranna. Eta mah batik kudu di ieu nya di sertifikasi di Mamang kudu di kadang hak cipta masalahna lamun teu kadang bisa wae urang ti heula batur nu ngadaptarkeun eta teh mending eta we heula jadi artinya kan cek saja ngurus eta heula balik deui lain masalah idealis nya urusanana saha sih si Yopi teh gitu kan gitu Hak cipta teh mayar oge ya gitu teh so kudu mayar kudu itu kudu iya saya diminta harita malahan kancing kukuk. Cek orang nyieun kancing kukuk judulnya kancing kukuk. Nya cenah kancing batik teh kancing naon cenah aya motifna batik teh di itu setiap gambar batik itu disertifikasi. Cek orang teh lamun urang kitu berarti aing kudu nyieun kancing kukuk eta disertifikasi setiap gambar. Mayarna sakitu. Cek orang teh itu kumaha maksudna? Gitunya. Pan ribet dijieun ribet gitu kan. Mah cek bahasa kerenna mah naon sih? Ya masih kena hayang susah, kunaon bisa nyieun gampang, kan gitu. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu ya? Kan gitu, harus liar di orang mah. Ya. Ayo orang mah pun cara kerja, saya mah bukan berbicara tak cek lain berbicara materi, tapi hasil kerja sih, nu manfaat hirup teh, gitu kan, dicari manfaatna. Loba jelema palinter, loba jelema bisa, tapi di gitu-gitunya mararot kabeh oge. So, ini cuma mending kena ini ke luar negeri we. Harita saya pernah 2017 ditawar pindah ke Malaysia. Ditawar kancing saya di sertifikasi Malaysia. Mau pindah ke Malaysia. Mana hayang naon dibere ku urang, hayang imah, hayang kendaraan, hayang naon ku urang dijamin. Tapi kancing ieu di sertifikasi Malaysia nyembung. Tak idealis urang eta. Eta nya idealis ya. Nah, karena apa? Urang walaupun hirup urang geus dijamin. Urang sare di dieu, modal di dieu, lahir di dieu. Nah, pengabisa urang anu dipanggilkeun di Indonesia kudu dipikeun di batu. Urang boga harga diri. Tapi lamun panggil ka daerah mah hal kieu jadi aman ya. Jadi gampang lah. Bener teh? Aman. Cuk urang hese teh. Ku aing ditekel sabaraha. Harita saya ningali duit nanya bener butuh duit. Lamun saya ningali duit mah geus saya tahu kejadian 2017 saya pindah langsung jadi warga negara Malaysia. Itu menang hak paten orang di ditu nya menang royalti segala kan mau bisa ngopi di dieu. Kelemahan teh nya. Kan urang mikirna kitu aing modal di dieu nya neangan kejo di dieu segala rupa di dieu. Mimiti urang nyetuskeun barang ieu ge di dieu lain di Malaysia. Terus tiba-tiba ari geus jadi geus halus ke Malaysia. Di Malaysia pun kan wah pengkhianat curang. Nya bukan tipu itu. Kamu meuli loba orang Indonesia nya asa kumaha nya. Tapi kan akibat dari aturan nya tantangan
halangan macam-macam lah anu dari pemerintahan tuh misalkan terus jelema ini mendingan gawe di luar mendingan dipikeun keluar diparingeun keluar lamun misalkan jelema anu memang geus memang dari pemerintah urang mah kieu dari negara urang mah kieu kan banyak nu putusan sejak itunya karena apa karena tantangan eta urang mah henteu tetep aing mah sugan jeung sugan nah ieu jelema alhamdulillah urang ayeuna manggih KDM sugan jeung sugan ya amin gitu melak sugan di tanah meureun hasilnya mudah-mudahan Kang kelahiran mana Bandung oke di Taman Sari di Taman Sari we lahir teh di dinya nya di dinya abi lahir mah di dieu ngan lamid di Jatayu abi teh oh Jatayu jadi ada tempat asing di si Taman Sari teh gitu panjang humpulnya tapi abi lain di dinya di PJK lah di belah dieu deket Husen lah gitu kemarin ningali abi kelahiran 7 hiji abi mah 7 hiji beda 1 tahun ya akang 70 nya ieu teh dan nepi ka kuliah apa kumaha di teu SMA saya kuliah di LPTI perhotelannya ya saya oge bagelama jurusan di cook saya di masak kitchen masak ya tapi ayeuna kanu masak teu henteu kadangnya malah kan tukang dia can pernah kanu masak kantor si Jayakarta training terus abdi ditiwaran kamiami keluar ke Amerika mung teu aya widi di orang tua sepuhnya ya segala sesuatu ge sepuh lahnya iya orang Sunda kan meureunnan karena Bali na dikubur diulah ka mana-mana anu makan gak makan asal ngumpul teh gitunya mang oke saya kayaknya mikir oke kumaha sangkan urang teh bisa ieu nya Kang nya sugan bisa berkolaborasi gitu dah saya resep oge ningali karya-karya si Mang Yopi teh dah bisa cuan. Oke, saya kelemahan saya ya saya channel lah cek saya kayak 20. Kelemahan saya teh justru gitu teu fokus. Apalagi ayeuna kaitanna jeung algoritma. Jadi mun saya hiji konten teh kudu mamang we terus eta karak bisa hirup. Aya urang eusina kamari teh ieu. Nya. Nya kudu fokus kan. Padahal tos lam ya bi saya pikiran teh. 3 kali nyeun konten YouTube saya deui. Aya konten saya aya YouTube. Nah, ini batur mah. Kan 3 kali we geus. Ngapoe. Nah, batur mah sapoe 3 kali. Oh, malahnya komodi TikTok mah. Sudah rubah. Urang mun pan mah boro satahun sakali ge henteu. Eta mah. Ada misalkan aya ya istilahnya di antaranya saya kelemahan saya eta. Beruga tugas masing-masing. Lah eta nya temponna gawe ger we gawe poho we rek ngonten itu liwat da kabur fokus pegawai. Bari jeung gawena teh dunia beda deui gitu dunia lain gitu nya. Ya geus bae. Saya buat tadi mau perjalanan gitu kan. Gitu. Jadi demikian ya Kang ya. Sementara mah gitu ya mudah-mudahan ke aya nu ieu ku KDM atau ku timna gitu katong itu si Mang Yopi kayak saya dihibarkeun di channel Herincot Kang. Herincot. Encode kode. Herincot. Jadi eta khusus jang podcast. Jadi ku saya di 20keun teh gitu. Konten ngobrol, konten bobodoran gitu. Dibagi-bagi ke news ke ngarapihkeun lah gitu gitu. Jadi mun mana pengikutna geus loba eta lah saya gitu ya. Keur bebenah ya. Ya padahal mun misalnya fokus ka hiji. Kan anu fokus kan mancing nih jadi duit. Ieu posting bus atau kereta gitu. Pokoknya hiji lah. Hiji algoritma
Jeung urang ka brand ka ieu kan ka ieu nya brand urang geus cek si hobi eta teh geus kadi muncul-muncul deui lah kayak konten gitu eta perkontenan. Iya. Kudu jeung ahlina segala ge nya. Da konten teh segala da emang sadaya ge tiasa konten tapi kudu apal oge kan nya. Kumaha bisa muncul, kumaha bisa naik, kumaha naon gitu ieu na. Iya. Pada perjalanan dan segan teh konten teh munculkeun we unggul. Pernah gitu geuningan. Itu jadi. Pernah abis aya nu viral nu namun teh anu viral. Malah anu kurang teu di konsep gitu abi jeung anak aku nya langsung ngobrol. gitu tag ngobrol gitu. Weh anjir alus eta. Oh yeuna cepet we subscribe nambah gitu. Kadieuna nya karena algoritma teh jeung bari jeung harita urang teu ngarti algoritma segala dihiberkeun di channel eta teu halus gitu. Nya sok we akang. Nya kudu hiji. Urang can pernah ningali Deddy Kobuser di tempat podcastna main sulapan padahal si eta skillna sulapnya. Main skill sulap tadi ngobrol. Fokus hiji. Gitu. Aya kecualina memang ayeuna misalnya geus nepi ka level si Dedi mah di sa channel eta geus kabangun sabaraha juta atau Raffi Ahmad misalnya di eta walaupun kumanehna dibagi deui gitu di aya ieu-na. Jadi aya aya jeung keluarga, aya ulin gitu. Tapi manfaatkeun subscribe anu gede ieu gitu. Model KDM kan urang geus teu asing, mainna erek modal ge anggar we di lalajoana. Urang mau sakiran kurang kumaha pepereket ya ge saha maneh teu waueun. Tidak menarik. Nah gitu. Gitu urang. Aya saeutik deui anu urang inget ge ya. Mamang aya soal seninya ya seni karya ieu lah. Itu naon karya 3 dimensi atau naon ngaranna? Atawa sekolahan lain gitu pertanyaan lain sekolahan rajin Dasar keilmuan saya itu pertanian. Pernah ngadongengnya pertanian padahalnya pertanian begitu lulus di pertanian masuk ke kontraktor. Udah bapak pegawai PU masuk di dunia kontraktor, hilang di dunia kontraktor sampai ke tapi baring tiba heula aya ngoprek kanu karya geus kolot atau di zaman SD kelas 7 geus ngagamar berarti ngalukis tah urang justru asup kadinya mang. Jadi apakah karya teh kieu kitu nu kituan atawa sagala iya gitu bentuk termasuk ngalukis gitu. Ngalukisna ditinggalkeun padahal urang teh kan urang tukang kaos ya urang teh. Tah ieu ya human error. Ngan urang lebih kanu kata-kata kemarin. Aya baturan anu manehna kos kieu oge praktek langsung di workshopna teh nya gaya Sunda, persunaan lah gitu. Mainnya lebih ka discas gambarna teh cabut warna gitu. Cabut warna kujang, maung gitu. Di handmade. Ratusan ribu gitu, 300 payu. Karena langka teh ya kan. Urang tertarik eta mah Saya mah enggak tertarik. Kan bisa. Seni oge, langka oge. Seniman mah bisa naon oge. Terus seni mah seni murni ieu na asupna ka pan tadi ngalakukeun ieu ngagambar. Nya seniman mah bisa segala rupa. Kamari ge ngomen panci. Nah mun dicurahkeun ka nu kaos teu beuki nah. Artinya kan ngudag duit. Lain ngudag identitas. Tadi balik deui ka dinya, Kang. Yopi naon? Yopi kukuk geus selesai. Geus ta eta geus. Saya karek paham di dinya mah nya. Jadi bisa kanu kaos lamun gambar
Walu anjir. Ereng agak Ya. malu, Bisa kan ereng awas tapi mun ti duiteun menetanya. Lain. Justru kan tadi mah mun pi duiteun berarti orang ngudag duit lain. Dia ngudag tadi ya. Ngudag eta. Identitas. Gitu, Ya, lain duit misalkan butuh. misalkan yang ngan duit mah saya atuh lompat deui ke Jakarta, saya riskaltan nyieun. Aing kadang lieur teh nya Mang, nya perhatikeun oke nya. Atuh ngudag-ngudag duit mah geus kitu. Urang asup deui ka kontraktor, urang asup deui ka mana eta ngudag duit. Gitu. Keur kieu mah duit heula lah. Nya kajen teuing kok bae dan duit mau dibawa pae. Tapi kan jang hirup butuh duit. Iya. Jang pae ge butuh. Jang pae ge butuh. Iya, Tapi kan bina-bina. Jang pae ge nya. Padahal ya. Ya lamun sabenerna mah kada. Nyalah saya oge teu ngabisaan nya teu munafik saya juga butuh duit. Tapi lamun sekali asup ka dunia duit poe. Kan ongkoh jadi terfokus Kang nya. Iya. Poe lah. Tulin we duit tuluy. Neangan duit kalau besi zaman baheula saya pernah gitu kan. Sekali saya nyieun Polda jadi tuluy ngusak. Wah ditengan KBP duitun tuluy diaprak. Kulantaran nyameureunana saya mah boga dasar seninya. Jadi nyieun bata, nyieun kenteng, nyieun aspal, nyieun pupuk, nyieun segala rupa tuluy diuli. Da kulantaran saya mah beureun resep nguliknya. Atuh bararijil duit. Ya. Tempona disintra ku rumah kuasa. Herek duitan wae jang. Sintra gering tah, gubrag. Beak we. Enggak tulisan naon. Eling maneh cenah meureun. Kan gitu. Eureun tah duitanan. Geus kapok we. Jadi butuh duit butuh tapi henteu kabina-bina teuing lah nya. Da loba jelema pan saya bahasana kieu. Duit mah diomongin. Entong bore jeung batur jeung kolot sarangan ieu diomongin duit mah. Iya. Ya, benar tuh. Iya. Yakin tuh bahwa duit diomongin. Diomongin. Ya, benar. Atuh naha sok jelema nareangan duit. Karena piomong. Neangan diomongin, Pak. Tahu urang mah neangan diomongin. Gitu. Urang mah ngomong nyeun masalah. Justrunya duit ieu jang urangnya ya duit ya. Bahkan slogan urang teh duit teh ya kan Mang. Slogan urang mah. Urang slogan teh hirup teh duit teh. Eta jang ingetan urang. Anu deuna teh naon? Doa. Gitu. Doa, usaha. Diusahakan kan. Ikhtiar. Geus ikhtiar ka KDM eueuh atau naon. Tinggal tawakal anjir. Eta duit. Bisa lah eta mah nya. Nya eta jangeuna. Memang jadi slogan si duit teh kudu positif kan, jadi positif. Tapi henteu kieu. Kumaha ya rada anti kage resep nu rada beda teh Kang. Mun satuju walah nyeni nya aya jangge mah kudu pasea. Doa. Cek orang mah doa nu getara doa. Iya. Lain sombong. Lain sumpah demi Allah henteu urang mah sombong. Nya moal sombong. Urang karek mangihan dua nu kieu teh. Karangan bener aya dulur nu kitu tuh. Kang aya Kang kitu teh. Kitu teh cara ngadoa sih. Nya. Ayeuna kieu. Cenah kitu. Tentara ieu. Nya di kita ini misalkan ka Irian atau ka timur ka Medan Perang geus disadiakeun bedilna pelorna, seragamna, anti peluruna, nepikeun ka bekal jang di mana. Iya, ku saya dibere dakwah ya, dibere dakwah nu jang nu tara ngadoa. Walau urang lain jelema bener. Tong boro level urang gitu nya. Nabi wae nu geus dijamin asup surga ngadoa. Nabi Muhammad. Doana naon? Allahumma barik lana. Eta doa naon? Setiap gerakan teh malah aya doana. Diajarkeun urang teh ngalakukeun naon termasuk ieu bismillah heula. Yuk obrolan yuk. Erek. Di doanya kamu mau urang di hatena ngadawamkeun dia mah. Artina urang mah doa teh lain doa pun tapen. Nya. Lain doa pun tapen urusan dulu. Oh, saya gitu. mah minta urusan gitu. dulu. Tafsirna gitu tafsirna. Saya mah yakin bahwa saya geus disiapkeun segala rupa. Geus ditutupan, geus dicukupan. Ayeuna misalkan ge didinya mere duit ka saya 1000, misalkannya tah 1000.
cek orang teh kurang. Ya, cing lah kurang kayaknya. Amak moal. Teh moal amak. Nya 1.000 perak. Sok. Jelema geus mere, tuluy masih kene dipentang. Ya baik, berarti kan iya meureun kurang. Ya tapi kan kasal urang butuh ongkos ka Cileunyi 10.000. Minta 10.000, bere 5.000 kan anggar kudu lempang beureun. Lamun nilainya sih gak mun bicara nilai. Tapi mun bicara rasa saya teh geus dibere, masih kena kekeh menta. Sarakah hirup teh kan gitu kan. Tapi lamun misalkan dibere tuluy urang alhamdulillah ya Allah. Nya. Abdi masih kena di aku. Kan sigana bakal leuwih nyaeun Allah ka urang. Kaitanna jeung kitu nya. Kecuali hiji doa minta hampura sakitu. Ya Allah abdi minta hampura. Salilah hirup. Ya dipercaya ku anjeun geuningan abdi teh bisa dipercaya. Poho jeung poho anu tugas di anjeun. Saya minta hampura, eta bener doa saya. Jeung bersyukur selesai. Doa anak Kang Yopi mah lain menta, geus di dituna dibere rezeki. Ya saya ada tinggal ikhtiarna. Ikhtiarna kade ulah di barengan setan. Kan gitu. Ya. Cek saya mah ikhtiar oge eueuh. Tidak ada itu yang namanya ikhtiar. Namun misalkan kudu ngomong ikhtiar mah. Yakin nu musik malikeun jasad urang eta Allah. Cicing Allah jeung urang lain cicing setan. Bisa wae urang indit yang duit dibarengan ke setan bisa korupsi, bisa maling, bisa ngarampung, bisa macam-macam. Tapi lamun dibarengan ka Allah insyaallah. Kan gitu. Ya linjang video shot alus ya Kang ya, samenit alus. Ya dawa alus. Yakin. Tapi hareupeun nu bere nu tadi heula urang mah tara doa, itu mah amek ya. Bere hiji ye ade seri deui gitu. Jadi lain. Oh, nu ngaran ikhtiar. Eta mah pikiran jelema. Kahayang jelema. Da Allah mah rasa urusanna kan. Ya. Ketika rasa dirarasakeun oge eueuh rasana balik deui ka nol. Uyah rasana naon asin pang nyebutkeun cek urang ge asin dia kumaha sih. Tah konten nu kikian teh menarik kan lamun ieu mah. Tapi urang terus gitu. Iya. Oh sih. Bari ngobrol ya. Tapi setelana komode lamun make setelan ieu teh nih kan dihareupeun menyanda nih. Eta aya mah teu kurang-kurang ngajual. Kudu aya suruh aya kitu mah. Nya tuh. Pokona mah sasajen pokona mah. Aya kene aman euy. Bae lah sayeuna we sapaehna eta. Gitu mah. Ya ini ngajalankan saya ngajalankan usaha kuku kopi kan gitu. Untuk tipe poros ya. Wah, lamun dari tipe poros mah orang nyem duit kabang, nyem duit ke mana gitu. Mang lamun urang kieu ye. Urang teh misalna collab jeung sahalah rek level desa atawa kampus gitu nya. Urang teh hayang naon nah apa istilahnya pelatihan atau naon mang nya ka barudak misal. Terus eta mamang kumaha yang dibayar sabaraha gitu kumaha. Bisikan kan kenangan duit sih. Bae we kumadinya tah eta urang mikir. Cuk saya butuh untuk menafik. Saya butuh duit. Ya. Tapi kan dasarnya saya lain eta. Ya malah mun eueuh anggaranna aya anggaran mah aman. Ya mah eueuh anggaran tapi urang teh hayang gitu. Kaharepna lah modena. Apaan bahasana saya nyekelan bahasa. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nah, tapi misalnya saya teh emang ya can aya budget bayar ka atuh ka ajeun. Hah? Manfaat teh hirup urang. Manfaat. Yang geus selesai. Tah eta. Jadi lain teh dia mun budgetna aya nya. Ngobrol jeung Hari atau si Hadian. Saya tapi emang daek keneh tuh ngobrol jeung wilayah dia. Bisi aya horeaman nya bisa. Pan pernah bersinggungan. Nya teu masalah. Eueuh masalah. Bisa teu ngahampura. Hah? Bisa teu ngahampura. Sahana? Nya misalkan urang lamun misalkan itu goreng ka urang misalkan nya. Lain ayeuna we nu karasa kumaha ayeuna nu karasa. Urang menggeus eueuhna naon? Aman. Nya da teh masa lalu. Emang masa lalu berarti pernah aya masalah. Nya lamun misalkan masa lalu biarkan saja masalah mah
hirup mah masalah po ieu we masalah. Komo isukan anu teu nyaho bakal aya masalah. Eta kan masalah mah aya tapi da yang urang masalah mah perjalanan. Ya. Rek kumaha urang geus teu peduli. Batur rek ngagogoreng urang teu peduli. Masalahna aya nawet kumaha aya niat nu sarua ngan urang mah sebetulnya ayeuna lebih condongkan nu resep ieu mah urang keur ngoprek tanaman teh padahal ieu skillna di dinya nya aya kailmuanna nya ayeuna urang ngoprek tanaman. Urang resep eta teh non kompos teh amang ieu teh urang keur resep gaul jeung kitu mang urang teh. Kebetulan baturan urang di Unpad pertanian oge. Nya sarua kan saangkatan tapi mainnya masih aktif gitu nya. Jadi urang masuk ulin oge ke Unpad. Kebetulan nya teman-temanana di laboratoriumna gitu. Jadi kayak kali-kali jeung urang ulin di dinya. Kaitanna jeung pertanian eta mah. Kamari Mang Yopi ge mata kurang ada ieu alus menarik Mang Yopi ge ngabahas eta nya. Gitu. Mata kurang tadi nanya kumaha Mang kelanjutan masih cenah gitu. Tapi dunia lain lagi, baik konten kedua itu. Baik pisah ke. Nah, kan jadi kaitannya jeung teu fokus eta teh. Nya, mata kan saya mah mending fokus. Mata kan cerita lagi ada di bawah misalkan. Itu duit itu ambu. Iya duit itu ambu. Algoritma mah sing inget mah algoritma fokus. Urang mah fokus misalkan. Geus urang mah dina kukuk. Geus eta dina kukuk. Jadikeun jadi rek diobrolkeun naon. Bari jeung sawaktuna saeutik deui ayeuna teh anjir. Teu tertarik. Iya, teu tertarik teh. Kuota nanya. Jatah hirupna ge saeutik deui. Bisa. Nya. Geus KDM bener dinya. KDM gaskeun ge kumaha lah carana nya. Gitu. Jadi mah eta mah jadinya we terus gitu kan nya. Bahasana kan hiji moal pernah untung lamun teu ngalaman rugi. Sabaraha puluh kali gagal oge tetap kudu dilakonan saya mah. Henteu misalkan gagal sekali mundur atau misalkan 3 kali 4 kali mundur gitu. Henteu. Meureunnan can beres urang. Mang dinu usaha oge kan dinu usaha apapun ya, kan urang ketika jatuh bangun. Henteu maksud urang kieu. Ketika ngabangun usaha kan eta teh rugi heula lah. Mun ieu teh mah can narik ieu kaita ieu. Kan urang kan kudu boga cadangan yang sangu tadi kan yang pemajikan gitu kan selama mamang kanu kukuk ya. Urang teh asup ka dieu bahwa lamun mamang nyin workshop minimalis teh sabaraha sih ya kan alat mah ngan sakitu meureun teu mewah gitu. Justru alatna. Hah? Alatna. Alat sabaraha? Salah alat ayeuna solder we geus 5 juta tuh. Anjir. Urang kamari meuli 100.000. Oh bisa. Makan 100.000 ge bisa. Atau misalkan ku batok kalapa ge. Kan merintis. Apaan geus kaliwatan eta teh kurang. Anjir, Kang kumaha Kang solderna kudu 5 juta Kang solder Kang. Eta lebih detail. Lebih fokus sebenarnya. Ayeuna bisa tuh ngagambar gradasi. Kan teu bisa aku solder biasa mah. Aya solder 5 juta. Oh, ya nu belasan juta ya. Ngeri. Eta solder nanti. Iya solder, benso mesin but. Ada gaji eta teh. Ada gaji. Eta ge ya. Betul. Eueuh sesa di mamang eueuh teu boga. Apa disebut tong nyebutkeun eueuh sesa da can pernah kabeuli modalna ge tina 10.000 mungkin teu. Ai selama kamari make-make teh nu batur hungkul atuh. Nu geus urang eta hasil nu urang boga bor duduk eta hasil nu duit tina modal 10.000. Oh ngan dijual di teh gitu. Eta we dikekesak-nekeun ka ayeuna dog-dagog ge. Hiji mesin bisa di berapa fungsi sebetulna mah kudu mesin sama mesin. Ngabor borduk kudu mesin borduk kan nya. Urang mah ngagambar di borduk, ngabubuut dina borduk segala rupa dina borduk diapalan kumaha carana supaya bisa gitu. Apan kuduna mah aya parantina. Nya. Macul, kupacul. Ngadek tangga cau kupacul.
Pan lieur atuh. Tapi janggonan nu halusnya. Jadi halus. Iya memang oge jadi aneh gitu kan. Jelema anjing silung cenah jelema nya. Heh masuk ku Itu bedog. kreatif. Jadi tidak iya kan. Hambatan. Hambatan. Diuli kan. Alasan untuk tidak gitu kan. Itu unggul. Tapi lo misalkan ngomong capek tuh capek. Capek aja. Beda di nu hasilna gimana? Beda. Iya. Iya. Kalau misalnya mesinnya hiji-hiji mah hasilnya ge. Ya si gaena misalkan tayeur. Ieu masih keneh saya harita boga keneh Fortuner. Ya, masih keneh bisa ngagambar make Fortuner. Nya Ayeuna Fortuner na rusak geus teu bisa ngagambar. Ya. Ya. Teu mungkin ku bor duduk. Betul. Baru. Kan capek lah mau ditanya capek layak tuh henteu. Lieur tuh lieur. Ngabor teh kan Kang Yopi ningali saya di workshop. Ngabor teh kan kuduna mah kieu si mesin teh. Ieu mah kieu. Muter di kieu kan maksakeun ku alat hiji. Betah hari itu ke metro rek ngajak demo. Ayo wae. Kan mana sing tanggung jawab. Tak bengkel orang mah dapur orang mah siga kieu. Urang mah teu era, tapi mana era tuh. Sebagai perusahaan besar. Ya justru menarik yang manehna mah. Yang mana menarik, mana era henteu. Lain perusahaan urang cek manehna. Pan kuduna mah manehna boga rasa era. Ya. Karunya teuing jelema. Nepikeun ka kieu. Mun urang pribadinya orang boga rasa anjing sih ngagawean geus siga kieu tapi mainna bisa nyeun barang teu cara maneh namantuan teh ku cara ngaposting kayak aya nu karunya nu boga duit. Nya tapi pangheulana mainna ngajual menang duit. Jual pan konten urang pagawean urang ke perusahaan manehna menang duit heula. Engke we urusan si eta mah sugana jeung sugan aya nu nyantol kan gitu. Tapi mainna heula nyak wae. Normal manusiawi cek orang itu manusiawi. Di sisi lain orang kudu ngaluarkeun barang anu secara gratis kurang diruksakeun dijieun modelnya dijieun produk segala macam. Saya geus capek cek saya capek geus digawean ku jelema teh geus capek nih kitu capek lah tong boro mamang urang ge capek. Ayeuna 50 tahun kaluhur mah acara capek. Karena slow living, eta emang ya. Tapi sebenarnya kan 50 mah kudu geus istirahat atau kudu. Iya, slow living teh eta istilah slow living teh. Kudu senang. Jadi bukan anu agresif mah kan di 30-an sampai itu kan maksimal 50 gitu nya. Saya ke usia 25 bisa ngagasnya. Oh, ngagas. Disadiaan. Butuh mesin bata langsung pesen. Butuh mesin genteng langsung pesen. Butuh mesin aspal langsung pesen. Tandagana gede kene urang. Ayeuna mah 1000 batu. Coba hari mah bujangannya urang na oge. Coba kecocol itu ini gitu kan. Ayeuna mah budak rea. Nya budak sebi. Barang keakan budak opat. Geus aya nu gawe can. Alhamdulillah, tapi saya boga patokan ge di saat saya orang harita saya rek kawin, saya geus ngadoa, ya Allah, saya mau pernah maraban budak ngadedetkeun seuneun neraka kana beuteung budak. Maksudna kumaha? Jadi geus mumbuh urang mah. Neangan duit pinu hasil teu pararugu. Iya. Nah, itu kejadian dan terbukti, nya. Saya mah jadi teu percaya cenah. Cenah iya saya mah teu percaya diasaan kabeh oge. Saya ningali nyaksian budak anu digedekeun ku kolotna hasil tina duit korupsi kajadianna budakna sih kumaha hasilna. Saya nyaksian. Nya budak anu diparaban ku duit hasil teh bener kumaha hasilna sih kumaha. Maksudna nu tadi lain duit-duit teuing nu diteangan teh ngajaga eta beneran kan. Saya boga budak diparaban ku kesang tina bujur-bujur. Maraban budak nepikeun ka keluar kesang tina bujur-bujur cek paribatan. Gitu. Ya. Saya masih kena ridho ningali budak ceurik hayang dahar.
daripada saya kudu ngededetkeun kadaharan ka beuteung budak hasil tina teh bener. Hasilna budak saya pinter kali. Alhamdulillah. Nah, ya, jadi saya mah ku sajaasaan. Bener tuh ieu teh. Ya carita Allah teh kitu tah aturanana. Ku saya di jalanan wah alhamdulillah. Ya, saya teu pernah maraban budak tina hasil teh buku. Anu hiji tawaran beasiswa ke Kanada ka Nottingham. Anu ayeuna nu kadua rek ini ke Jerman. Beasiswa ini sakola gawe nu awewe nomor 2. Wis, geuning juara eta. Anu katilu pinter, anu kaopat ayeuna. Kalau anu katilu pinter di mana? Nu katilu. Kamari di SMP 5. SMP 5 Bandung. Make jalur prestasi. Eta SMP 5 Bandung mun saya guruna nya. lanjut kurang. Aja guru bahasa Inggris lanjut kurang. SMP 5. Asup ke SMP 5, SMP 5 teh kumaha hesena. Benar? Ya. Favorit lah. Udah kurang asup, jebol adinya. Anu leutik. Kelas berapa kelas? Ayeuna SMA asup. Kamari kapacelengkeun. Ayeuna pisan. Berarti keur nungguan pengumuman atuh. Kelas 2 ayeuna. Di mana? Pasundan. Nabet kitunya. Nabet kasus aja. Pasundan. Urang piraku urang udah dibolekerkeun euy ka gorengan negara. Bae atuh. Urang ieu nya kageser gitu. Kageser kudu nyogok. Nah, geus kitu. Gitu. Kageser kudu nyogok. Urang teu boga naon, Pak. Urang teu boga duit. Pemainna loba teuing gitu. Tadina ka mana? Tadina ka sama ternama lah di Bandung. 3 apa hiji dago yang anu katanya B pada aya kaitan jeung bieu nya. Ya. Itu kudu disebutkeun lah si goreng. Iya, keren oge. Manusia unggulan. Ininya. Anak saya urutan ke 60, anu diterima 80. Pira ku 30 leungit atau minimal ka 80, minimal ka 70. Ieu mah di pondok di Kihan oge jauh atuh. Ngeri. Ka bisa ngaceleng. Ngeri. Ayeuna nu kaopat, tinggali ku urang ijazahna ayeuna SMP-nya. Asup SMP nu ayeuna. Ayeuna teh rek asup SMP ye. Posisi di Cileunyi, ya posisi Cileunyi Bandung ya ngomongkeunna. Si budak teh di mana posisi? Jalan Acan. Carita lagi ya. Budak nu nomor 4 ya. Nepikeun ka dipindahkeun ka Bandung asalna di Cimahi. Asal di Cimahi. Bakat ku pinter pagaweana ngajar manehna. Di kelas nanti ke kelas 3 mainnya ngajar babaturanna. 3 naon ya? Kan ada ke SMP bieu mah ngomongna. Keur zaman kelas 3 na. 3 naon? 3 SD. 3 SD. Keur zaman kelas 3 SD teh dipacelengkeun ka Bandung. Kulantaran budak teh pinter teuing. Si sakola eta teu mampu nyekelan budak saya. Kulantaran pinter teuing. Alasanna eta nih keren-keren teuing, pinter teuing. Ya atau boga murid pinter. Kudu nama. Entong waka guruna. Jadi lain kolotna nu hayang mancelkeun ieu mah layakna di kota lain. Justru urang paur. Terus pindah we caitna ka kota. Pindahkeun ka kota. Blang, pindahkeun ka kota. Asuplah ka SD Merdeka. Pindahkeun. Lumayan kan nya? 2 minggu diaduk. Salah satu kepala sekolahna tapi ayeuna geus pensiun. Dulur emang. Iya, kepala sekolah mangaan. Paan ting. Eta mereka zaman ayeuna eta nya. Mah geus sadari lah. 2 minggu pindah ke SD Merdeka. Diadukeun ke SD Merdeka. Opat medali emas beunang ku anak urang kabeh. Lewat naon pertandingan naon? Pertandingan pendidikan, Olimpiade pendidikan. Oh gitu. Anu di pertandingan naon biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia jeung IPA. Budak kelas 3 nyawa naon? Beunang medali emas kabeh ku anak urang. Tapi kelaeuna mereka teh swasta negeri. Negeri. Sarwana Banjarsari. Beunang kabeh ku anak urang kabeh. Ayeuna kajadianna begitu lulus di SD Merdeka. Ijazahna 8,4 KB hampir rata 8 kaluhur. Paling leutik 8,4 anak urang. Masuk 10 besar dari 180 anak. Teu bisa asup Ka mana? Ka Bandung. Nah, Aturan pemerintah bahwa kabupaten domisili kabupaten kudu daftar ke kabupaten, teu bisa asup ke kota Madia, teu bisa asup nu ayeuna? Nu ayeuna kebijakan ayeuna gitu. Teu bisa jalur Japres oge teu bisa.
Eta kebijakan KDM meureun. Ain si Farhan. Farhan. Oh. Padahal aya sekolah unggulan eta nya. Iya, padahal KDM mah nyieun sekolah unggulan. Budak urang teu bisa kulantaran domisilinya di kabupaten. Kudu asup ka kabupaten. Di tambahan Kabupaten Bandung merada euslem. Sekolah-sekolah nu mana di Bandung ye nya. Kecuali Kabupaten Bandung anu menta sertifikat pasantren kan lieu atuh. Anak aing mah santren henteu, naon henteu istilahna nya. Kudu aya sertifikat Pasantren. Jadi di titah ngawadul budak urang lulusan pasantren. Pada akhir namanya. Kan gitu. Bener. Tah aturan-aturan pemerintah anu teu pararuguh kitu cik atulah. Ya. Ayeuna eta nya. Ayeuna. Budak urang tungtungna. Sarua aing keur lieur sarua. Neangan pasantren menta surat. Di pasantren. Ieu mah jujur. Ya, saya mah jujur. Budak teh jadi tungtungna menta surat di pesantren bawa. Da kudu syarat begitu. Kan syarat nu teu penting ke urang. Kecuali saya kasuka UIN nya. Nya, lamun misalkan budakna Kristen rek kumaha kudu keluar oge salat di pasantren. Kan geus lieur atuh. Nya, apa di gereja kudu keluar. Kan lieur aturan Kristen anu teu penting, teu kudu gitu. Asal teu kudu. Tungtungna budak naon? Bahasana watir urang. Jadinya kumaha ayeuna? Jadi ka mana ayeuna? Nya geus kapaksa asup ka Sacil da teu bisa asup ka kota. Udah dibatas langsung di portal, teu meunang asup ka kota Ahmadiyah, kudu daftar di kabupaten. Berarti Cek anak urang naon? Percuma juga ya. Dede bangun jam 4, berangkat setengah 5, pengen Dede bisa sekolah yang bagus di Bandung. kelamang kieu soal bagus nya. Justru ayeuna teh nya sempat teu bagus karena zonasi teh sempat teu bagus, sempat teu favorit. Lain bagus da moal bagus. Dan nu kudu dijonasi mah guruna lain mah kebijakan harita teh ngarusak kan harita mah aya brand ieu favorit gitu tah. Ayeuna kan istilahna dibalikeun deui mun teu salah mah. Jadi justru mun teu salah bisa nyebrang oge ieu teh kudu nama portal ayeuna mah leuwih parah. Di kabupaten sebenarnya asup ka kota Ahmadiyah. Eta kamari mah bisa budak urang dipaclongkeun asup ka kota Ahmadiyah bisa. Bisa keneh. Ayeuna mah geus teu bisa leuwih parah deui di portal. Dan nu kudu dijonasi mah lain muridna atuh, nu kudu dijonasi mah kuduna guruna. Guruna kudu daek dipindahkeun ka mana ditugaskeun siga tentara gitu. Tugas-tugaskeun. Ayeuna sabaraha juta, sabaraha miliar budak nu kudu diawet-awet. So. Kudu pindah. Sementara anu dibutuhkeun teh pemerataan pendidikannya. Iya. Bener teu? Iya. Guru nu berpotensi kudu dialungkeun ka sakola anu kurang berpotensi jadi budakna pinter dididik. Lamun kitu logikana kieu memang kan cacing cileunyi. Nya geus satu sebagai ngadukung mah memang kan boga budak pinter geus bae disacil jadi rada alus sekolah. Nah, masih mending lamun budakna teu kabawakeun. So. Lingkungan mayoritas gitu. So, masih mending mun budak urang kabawakeun jadi nyontohan jadi alus. Kenapa orang hayang di lingkungan nu alus sagoreng-gorengna di nu alus gitu jadi natanya sagoreng-gorengna di nu alus ya. Ieu mah alus-alusna di nu goreng gitu. So, kan cuma. Ya. Kan ngeri urang jadi kieu. Ku kamari wae cicing di sakola nu alusnya budak di sakola di nu alus urang kieu kuai kawakan moal urang boga budak nu leuwih pinter ti urang kacakal moal ieu budak aya urang nyeun barang nyeun barang budak urang nunjuk bah ini sama ini sama ini mawagahan ka urang kurang dicobaan, geus jieunkeun begini ya, begini deh, ya, tawarkeun ke orang ka bupati, 3 barang, jeunan urang 2, desain anak urang hiji, anu dicopot desain anak urang sok rek kumaha, salah kumaha. Udah teh, awe laki. Oh gitu nya. Anu dicopot anu desain anak urang, anjing tidak ada apa-apanya. Berarti aya ieu nya ya penerusnya. Kabeh. Oh kabeh. Anak orang kabeh dibeakeun kabeh ku urang. Berarti ya badinya nama alhamdulillah berarti.
Justru Kebalinya. sebenarnya di sisi lain saya alhamdulillah di sisi lain power oge nyekelan budak nu siga kieu aing nyekelan peso seukeut urang. Lamun teu geunaheun ku urang dicekelan bisa neuteuk suku urang. Kulantaran ieu seukeut ieu. Mending kene boga peso mintu cek barusan asa geunaheun dicekelan ku urang tinggal ngasah jadi seukeut. Tapi ngeunah dipakena bisa dipake ku urang gitu kan. Ya mah lain peso seukeut. Oh. Mun teu ngeunah ku urang dicekelan bisa nojo ka urang. Halus ya nanya. Ngerti. Paribasana. Kudu ya urangna kudu leuwih pintar. Tinggal make ye pangsi ye. Kayak indah lain nu kieu atuh ngobrol lah kan di aya tuh. Eta mah geus ngalaman urang. Ya. Oh teu misalkan teu pugu budak menang piala we. Itu iraha maneh diajar nyanyi. Di kamar mandi ge tara kadeke ceuleungan. Tiba-tiba menang piala lomba nyanyi. Kan ngeri ka urang oge. Ya, ini diajarkeun ku saya. Terus di mana datangna ieu? Gitu kan. Udah nu lalaki sarua. Komo da memang zamanna nya ieu mah nya urang nyawa HP liwat anak urang kabeh. Nyalah, lah urusan digital mah. Komo nu kitu nya. Oh, atuh barudak eleh. Urang wae boga ilmu ningali tina YouTube tina Google nya. Urang ningali manehna geus leuwih pintar muka Google, bisa leuwih pintar muka YouTube kan. Kabayang. Sok mainna bisa kumaha. Anu urang teu nyaho. Ngeri. Ya, mainna bisa kumaha sebenarnya ieu. Gitu kan. Ini ka kamari kunaon mainan bukan Kang Ngacong ka Jakarta kuliah nu kitu dituluykeun. Gara-gara naon nyieun lomba nyieun film kirimkeun. Lomba film internasional menang pan pikasieun ka urang nu gagal anjing. Maneh menang tuluy urang jadi kudu kumaha? Otomatis urang minimal urang kudu ngabekalan, nyiapkeun pasporna, nyiapkeun biayanya, nyiapkeun itu. Apa? Tidak sieun ka urang sieun atuh anjing biayaan euy. Gitu kan. Jadi boga budak pinter, boga budak hebat itu gampang. Lain ngan ukur bisa, wah bener euy anak urang pinter gitu kan. Henteu kitu. Leuwih sieun nyekelan oge panas dina leungeun kieu. Si power ti soledad. Power kitu power kieu soalna ieu seukeut urang bisa cocok. Nya. Ngeri gitu. Sedangkan batas urang ilmuna terbatasnya. Kemampuan urang, pengalaman urang terbatas. Tetep orang kudu update-nya jadi. Wah iyalah, urang kudu leuwih pinter. Milu lah. Erek kumaha budak alus. Lamun urang teu nyontohan Rasulullah kan kitu. Teu bisa jelema mah didakwahan. Bisana dicontohan. Ku contohnya ku akhlak gitu. Matakan. Ayeuna urang siga kieu sok. Sedangkan harapan urang bisa 10 kali lipat tibatan urang hebatna. Harapan urang, sedangkan akhlak urang sieu kieu rek kumaha bisa nyontohan. Sedangkan anu bakal diturut teh contoh. Mun pedah urang mah naon nya? Deukeut lah nya alhamdulillah. Gitu kan. Deketnya jeung barudak. Nya kudu deukeut jeung nu maha kawasan. Oh iya. Ya. Wes misalkan kieu urang mun ngageroan mun hayang pangijeng budak atau butuh ka budak da urang mah tara gogorowokan. Teangan budak aya di mana ieu? Tepak tak-takna. Mainna ge reuwaseun nya. Aya urang digigieun, ada apa, Bah? Langsung reuwas. Henteu geger we kan teh siga indungna. Punten ngagorengkeun indungna nya dina hal ieu. Indungna mah ti handap budak di luhur cek nu di luhur teh. Apa mah? Anjing siga di leuweung. Carekan ban ku urang indungna. Ari maneh cuman teh siga di leuweung. Ya naik tanganna, cenah kan bisa alasanna kitu. Memang alasan mah geus eueuh. Nu ngaranna alasan mah jangan bela diri. Alasan mah eta mah jangan bela diri. Sebenarnya bisanya. Oh, alasan yang urang mah. Ya, jengkol aya usumna, ekol mah eueuh. Kan gitu. Jadi eueuh nu ngaran hese, eueuh nu eueuh. Kudu disampaikeun. Daek teu daek katanya. Eta nyontohan gitu. Oh, jadi mun misalkan mainan yang ngan urang ge moal bah, di mana bah moal kitu.